Allah, bagian ngerona karena di bawah. Aduh, bukan si Banom. Mananya si Banom deh? Ngerona ini teh. Banom. Bukan Banom, ada Banom. Banom. Kedua teh nanti sawahnya. Pendaratan ini duit salapan. Maranan marona titiknya jam 12:30 kita mulai Banom daguan ini karena 2 jam aja kita mulai Banom sih ada gua gitu tahu sesaki sih pokoknya Allah ini Banom udah gua di Banom sorangan ya Marona maling ini maling atuh kandah maling tadi maling leungit di mana di mana di mata ngomong sama si obos mah saya kumaha ngomong tak apa lah naon pangangankeun cenah pangangankeun ngaronda lagi sorangan ngarukan si Banom mau datang wae mana cenah si nya ngomong kita eta teh wae ngarukan si Banom mah torek di kang wae ka ditu kawan di dieu lah yang itu di mana dia udah apa kan ngomong sama di iya sama Bata cenah ngomong sama Bata oh nu biasa nu ieu ngobrolnya nu sok parasan Bata di dinya ngomong nama si awalnya bahasa Irah aja deh bahasa Irah awalnya tadi sore cenah dari sore tangkar itu lah sama cenah sama tanggal jangan ini tadi itu yang teh kurang tak apa meneh tak apa mah kumadang na maksudnya yang kokolot tuh kan itu orang mah tak apa naon dewe nungguan si Banom di dia lah sugan we ngaliwat mana naon gitu diantepkeun lah moal mana naon lagi yo pendidikan yang anang tuh ai mana naon penting mah ieu we poal naon siap sih poal kamek teh awal di imah sia sama tahan Banom mah awal di imah awal di mana masih wali wan di dia tuh ada mana di dia kacau si Banom ya kan ngarona teh nah sarewa mah sare deui sare deui pan ditahangan neangan teh kudu kokolot gitu susulan si Banom kurang dapat di dia tadi cuma yuk bro alhamdulillah korem-korem ngerona ieu buhan kawajiban kudu ieu we di batu kamarana arueuh di dinu deuk sare deuk ieu sararape urang teh dar bagian ngerona kudu anu mah kudu ini wae aduh kamananya kalau pak itu kamananya di jangan awas ini jelebur wah kamananya arek mah ka mana euy lain urang milarian si Abah ke mana ieu orang tadi aya di dieu terbalik pisan sebelahan mah urang menuju ka Moloran di ditu tuh terbalik hampir ka Moloran ngobrol di ditu ayo ngobrol di dia aing mah kenal masih jika di teh lain eta si sa teh Dharma leungit cenah wah nya sakitu gudena ke jeung leungit panan jeung si Abah tadi teh nya urang tadi ge pan-pan jeung urang jeung leungit sagala ka mana tuh ayeuna mana eta geus laporan can
Urang teh panan ulin ka teh Juragan. Nyata mah rek minta kopi aja ngerokok. Tuloy. Ari si goreng teh kakak ditanyangan si Mang Darma. Leungit cenah can balik-balik di Saung Bata teh. Aduh, kemana tuh? Ayo tuh orang tiangan, Ayo melengit tuh. mah. Ayo tuh. Tadi tidak kela. Panan tadi teh jeung si Abah lain. Tadi teh di mana nya? Kok di Rio kene hees itu. Wah, orang tiangan ya. Ayo. Wah, di tiangan we. Ayo. Orang mau tak apa? Ayo bang. Nah, si sebelah ini lila yang Subhanom teh nya. Tuh Mang Darmana tinggal lu. Ya Subhanom. Aya. Aduh di tukang haras. Si Subhanom. Kau tuh aku mau teh. Ya pitang atuh. Ngelalila. Sakit itu badan sebungkul. Kalau itu jam setengah mau. Orang ulah lalila tuh karek dia gitu kalau nak teling lalila. Kopi acan di. Ada di itu aya si kopi teh. Mana? Di Sisukan ada si kopo oge. Pakasaban meureun mah. Pakasaban. Pakasaban mah ada teh pahili teh. Nah, aku kumaha euna? Nah, ini panggung. Jangan salah. Edekna tadi ngomongna Mang Darma. Oh. Leungit cenah Juragan mah. Orang teh kahatian teh naon sakitu gedena, sakitu herangna eta huluna mah dapagi sagala. Aneh kan ge. Tadi sore coba anom ningali di ditu. Ningali tadi teh bareng malahan mah di Saung Bata teh. Terus kemana jigna Tuh tuh? ngan teh ngalias ka mana gitu. Orang ngerti heula tadi teh. Kaena mah tuh hayu tuh di tiangan ayeuna. Nyawa are. Hayu atuh orang tiangan. Mumpung berang kene. Terus tiluan we tuh ajak deui batur. Ah, tiluan ge bujeuhna dah. Pada batur eueuh mana. Kodrak we tuh nu karudang teh teh. Aya nu udang domba di pira aku domba deuk deui teh. Hayu tuh orang tiangan. Yuk. Lah, Aya dewe si eta mah kalau leungit segala. Nah, kopi acan. ini teh kekeler. Langsung we di lah. Ayo aku turun ngares we. Haus. Mana kau tuh aya tuh gitu. Nyata sugan. Oh, sudah aya panggil di saung itu ah. Ayo tuh. Yuk. Ayo bulu atuh. Dan panggil sugan aya di ditu lamun mah keun bae di mana teh angan. Kasih tahu sok belak belok panjenengan ah. Ayo tuh. Mana tuh teh yang Darman teh. Ayo orang tadi urang. Oh, mau pakasaban we lah. Ajak sawa. Ah, ini mah kieu. Ku sabab enak urang geus capek geus ieu neangan. Heeh. Emang bagi tilu anu saurang kali itu kalebak, anu saurang kali itu urang kali ieu bagi-bagi heuh. Arah tereh panggih. Yo panggih nu ku saha we sugan hayu. Ayo tuh. Anu manehan ka ditu. Urang kalebak. Mane ka dieu. Ini teh arah urang ka panggih. Atur kitu mah. Sok ka ditu latihanan. Mak.
Enggak, Pak. Lap. Untuk menjadi tua. Iya. Mang Dharma. Mang Dharma. Kemana Mang Dharma tanya lagi itu? Tong bata cenah ada ngomong lagi. Tong bata mah da bari itu nya. Bari itu mah bagian ku jam 6 tong bata mah. Urang tebaan teh untuk bari. Ya ini dia sih. Mang Dharma nanya, Mang Dharma. Tanya ya keluarkan balik. Mang Dharma. Apa itu? Mang Dharma. Mang Dharma. Wan karep ah. Oh, sebelah dia mah. Dharma. Wah, nyebut itu. Dharma. Kemana? Di rumah teh. Dharma. Apa lagi dari Dharma teh? Dharma. Numpuk ke sampai sana ge 30. Ayo, sampai sini euy. Jangan itu. Bicara apa kita antep biar mama ah. Aduh, kali puhil euy. Oh, ripuhnya tak gimana? Pangih teh. Pangih. Ya tahu lapor ah. Aweh. Ripuh. Paya tuh hari uang mah jangan isuk di itu di sok bata ya. Kurang kurang dengan sok bata isuk mah. Ayo tuh isukkeun. Wah lah. Madi Rabu Kalong. Wah, teuing antep dulu eta mah dari Rabu Kalong ge. Yuk, yang isuk begitu. Yuk. Euy, pang-pang. Pang ieu teh. Pak, yakin kita si bos. Bos tuh panggil gitu. Orang umumkan mereka. Dharma. 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 Alah. Nih hari yang ngasih eta tah, Dharma nih hari saya pisan aduh. Oh, aing marese. Yo madaga tah. Oh kata ngarboki yo yang Dharma tuh. Heeh. Di deui tungtung mah. Oh, di sini lah di dia mah. Wah. Durukeun eueuh, kopi eueuh, kumaha eta tuh. Aya durukeun mah tadi. Aya durukeun mah. Itu ka warung heula tadi. Heeh. Yeuh durukeun mah. Kata teh kuburan. Aing tadi ngadenge mah. Aing mah kaya cenah. Ngadenge eta oge. Teuing tak apa lo. Apa naon? Kan tadi pulang di si Mas lain. Oh, pulang ke Mas ngomong naon? ngomong naon pulang iya wae sih Mas mah ngomongkeun si iya Mang Dharma. Tulus cenah eta na. Kecelakaan cenah. Ceritana Oh, di jalan tol cenah kecelakaan. can nepi ka dieu gitu. Oh, tabrak lari cenah. Eta geus katabrak kulit lari eta nu katabrakna. Jagoan gitu. Entar tertulus tadi kita lari jangan capek. Kumaha tuh? Oh, tertulus. Iya jeung leungit teh sakitu badak teh Dharma teh. Oh, jeung nang Nah itu yang diterima dulu. Oh, iya. Kamari ge panen 2 tahun ka tukang ge panen. Hayang ieu kekuatan eta. sebenarnya bejaan eta mah si itu na tuh si Masna. Neng dinar ge pan. Dengarnya nu itu teh tila teh. Oh, nu ieu eueuh nu itu enak datang deui. Ieu mah di komo can nepi ka pilang geus. Oh, geus kecelakaan tuh. Korban oge lumayan eta sa mobilun eta nu kana teh pan loba teh. Loba teh. Jadi itu mah jadi sampai di urang gitu ieu.
tadi omat kurang ge itu omat tong 5 deui teh tong 5 deui tong 5 deui PKL tinggal naon teh kejadianna pokoknya ti baheula geus kitu wae kumaha nya teh beragam gede teh tadi omean tadi ngadian teh aweuh gitulah asar di baganana sama ieu kapanan kumang Dharma eta mah pila eta mah diurus lagi mas mah pande apalna naon heeh muncul urang mah eta teh aya kitu ngajian lah kurang aweuh payu di ka ieuna Mas apaleun anu kitu Mang Darman apal kitu di beja-beja ingan ka manehna ulah gawe pan jadi acara pagawean manehna anu bae isuk ke tangan deui kulikeun ya betul kemana anu kulikeun sare deui cara rape yuk isuk deui udah kumaha ieu jam 2 tinggal tuh sebentar ya tinggalin ya tali rapi ya Pori mau tali rapi ya tadi teh aja dong aing teh kalio ieu teh nampohan sanu kamari sugan we aya keneh empo bata ya geuning-geuning geus dieder gararing bata teh ye lu eta dulun saha ieu nya lu Mang Darma geuningan Mang Darma kunaon alah Gusti nu agung tolong ka mana nya neangan jelema nya ieu ieu tolong itu Mang Darma itu kunaon di dia Mang Darma itu kunaon mana Bimas iya tinggali tuh ya di dia ngajongkeng tingku naon ieu teh jangan Mang Darma kita bisa babana penting eueuh deui mah ieu teh naon ieu naon sare di dia mau lah sare di salu sare kita teh angan cila tadi di kamari kemana atuh kamari kurang teh mau di kamari urang eta aya nu ngagubrak eta diomekeun urang aya nu ngagusur ka mana ka dieu gubrak ke bieu naon ngatir poe una teh tir poe nareangan ih batur ke dieu penting kene tulungan mulan mah nyusulan ka imah poe naon kitu urang ka dieu poe naon poe rebo enak geus poe Sabtu tuh sabaraha poe beuh di urang sare matak pada neangan di penting kene mata ke kudu loba istighfar geus kolot mah jadi dua aya nu ngenyang ini tante berarti urang geus 3 poe di dieu heeh wah neangan di penting kene penting neangan makan mah di karena teh pengaweangan geus cicing geus kolot mah mah ulah ancel-ancelengan we jadi itu bisa balik baturna leleangan dari weuh Wah tuh ayeuna. Ayo balik, ayeuna mah. Tuh budakna rareangan ngadalakuan. Teh kerek dieu mah nya teu poe euy. Aduh ah. Tung nya. Eta bisi pintan. Kurang kali lu neangan.